Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wilujeng kasadayana. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Kanggo pelajaran ayeuna nyaeta dina pelajaran bahasa Sunda urang ngabahas ngeunaan rarangken pangna. Jadi imbuhan pangna. Ya, imbuhan pangna. Jadi lamun dina bahasa Indonesia mah disebutnya imbuhan rarangken pangna. Aya rarangken dikeun, aya rarangken awal, aya rarangken akhir, aya rarangken gabungan, aya imbuhan gabungan pangna. Rarangken pangna. Nah, rarangken pangna maksudna naon? Setiap rarangken atau imbuhan bahasa Sunda ngabogaan arti sareng fungsi masing-masing seperti rarangken gabungan pangna. Nah, jadi pangna. Jadi dina bahasa Sunda atau dina bahasa Indonesia eta teh osok aya imbuhan. Contoh, cuci jadi mencuci. Cuci nyuci. Nah, aya rarangken ny jadi nyuci. Nah, eta teh mempunyai arti dan fungsi merubah arti makna dina eta kata. Rarangken gabungan antal dihareup sareng di tukang kecap atau kata bari teu make spasi. Rarangken gabungan antal dihareup sareng di tukang kecap atau kata bari teu make spasi. Contona pangkasepna. Nah, jadi imbuhan gabungan itu nempel di depan dan di belakang kata dan tidak memakai spasi. Contoh, pangkasepna. Nah, itu tidak ada spasinya, tidak ada spasi. Lain pang spasi kasepna. Nah, atau pang spasi kasepna atau pangkasepna. Nah, tapi pangkasepna dihijikeun tanpa spasi. Jadi rarangken gabungan seperti pangna atau dikeun. Nah, pangkasepna, pangna teh henteu make spasi dina penerapanana lamun dituliskeun dina tulisan. Rarangken pangna, nah pangna atau imbuhan pangna secara umum henteu bisa dirangkenkeun atau teu bisa diimbuhkeun, teu bisa ditempelkeun, teu bisa dipake kana kecap pagawean atau kata kerja. Jadi pangna henteu bisa dipake kana kata kerja jeung kecap barang atau kata benda. Jadi rarangken pangna moal bisa diasupkeun kana kata kerja atau kata benda. Tapi aya sababaraha kecap atau kata kerja anu make imbuhan pangna. Aya contoh mundur, pangmundurna. Nah, mundurna teh bisa jadi kata sifat atau kata kerja. Tadi dia aya kata kerja atau verba lempang, panglempangna tidak bisa atau henteu bisa. Jadi moal bisa ayeuna disebut panglempangna sabab lempang teh kata kerja lain kata sifat. Nah, jadi kata kecap pangna eta teh biasana nempel dina kata sifat lain dina kata kerja atau kata benda. Kata benda tah contona nomina koresi, pangkoresina, moal bisa pangkoresina. Atau mobil teh kata benda, pangmobilna moal bisa. Jadi teu bisa kecap pangna aya dina kata benda atau kata kerja. Nah, fungsi imbuhan pangna pikeun ngabentuk kata turunan. Jadi
fungsi tina imbuhan pangna teh untuk membentuk kata turunan atau kecap rundayan dina bahasa Sunda mah. Tina kecap keayaan atau sifat. Jadi fungsi imbuhan pangna itu untuk membentuk kata turunan dari kata sifat. Nah, rarangken gabungan pangna bisa jadi ciri pikeun kata sifat. Contoh, kasep atau gelis. Gelis itu kata sifat. Awewe gelis. Berarti sifat dari awewe teh gelis atau cantik. Tah si gelis teh kata sifat. Nah, dipakai weh pangna jadi panggelisna, pangkasepna. Nah, itu teh sifat. Jadi pangna osok dipakai karena kata sifat. Nah, arti kecap rundayan atau kata turunan anu ngagunakeun pola pang tambah kata sifat tambahna nuduhkeun paling atau ter. Jadi kasep, si eta mah kasep, si eta mah pang kasepna, si eta mah paling ganteng, paling kasep. Si neng eta mah gelis, si neng eta mah panggelis. Nah, berarti paling cantik dari yang cantik gitu. Jadi artinya itu mempunyai makna paling atau tercantik, terganteng. Ya gitu. Pangbadagna, paling gede. Nah, contoh kabayan teh putra anu pangkasepna, da saderekna istri sadayana. Jadi kabayan itu anak paling tampan karena saudaranya perempuan semua. Nah, dibandingkeun jeung dulur-dulurna mah Nyi Iteung teh panggelisna. Panggelis. Dibandingkan dengan saudara-saudaranya, Nyi Iteung itu paling cantik, paling cantik atau tercantik. Bahasa daerah di Indonesia anu panglobana pamake nyaeta bahasa Jawa tuluy ku bahasa Sunda. Bahasa daerah di Indonesia dengan penutur terbanyak yaitu bahasa Jawa, kemudian bahasa Sunda. Aya terbanyak. Nah, terbanyak gitu. Terbanyak. Nah, paling banyak. Kang Dadang jeung Cik Ikoh, Kang Dadang jeung Cik Ikoh teh pangbeungharna di lembur Ciraos. Bang Dadang dan Mbak Ikoh itu orang terkaya atau paling kaya di kampung Ciraos. Nah, jadi pangbeungharna itu kata sifat. Saha anu pangpinterna di kelas anjeun? Siapa yang paling pintar? Tah, pang pinterna paling pintar di kelas. Tah kitu teh arti kecap pangna atau rundayan atau imbuhan pangna teh kahiji bisa nempel dina kata sifat, kadua artina teh menunjukkan makna atau arti paling atau ter gitunya. Rarangken pangna oge bisa dirangkenkeun atau diimbuhkeun kana kata sifat anu dirajek. Nah, anu dirajek teh direduplikasi duwi murni. Contoh ayeuna mobil. Banyak mobil-mobil di jalanan. Nah, mobil-mobil teh berarti duwi murni, dirajek atau kata rajekan atau direduplikasi gitu. Nah, menunjukkan arti ter dari yang paling. Jadi ya mah contoh panghese-hesena. Panghesena teh berarti paling susah dari yang susah. Nah, lamun panghese-hesena nyaeta paling susah di antara yang paling susah gitu. Panggelis-gelisna berarti panggelis-gelisna yang paling cantik di antara yang paling cantik. Nah, berarti teh duwi murninya. Pangbabarina termudah dari yang paling mudah. Pangresep-resepna tersuka dari yang paling disukai. Pangkedul-kedulna kedul teh malas. Jadi termalas dari yang paling malas.
pang getol-getolna, terajin dari yang paling rajin, pang hampang-hampangna, teringan dari yang paling ringan. Tah ieu teh naon arti dari pangna, kecap pangna. Nah pangna bila ari nu pang badag-badagna mobil teh mobil naon, berarti pang badag-badagna, pang cantik-cantikna, pang kasepna, berarti itu menunjukkan yang paling dari yang terpaling. Paham ya? Saya tak kecap atau imbuhan pangna. Sahayeuna mah sok buka halaman 17 dina buku Pangrumat Bahasa Sunda kelas 5. Sahayeuna mah di dieu pek pasangkeun kecap nu geus make rarangken pangna kana kalimah anu geus dikosongkeun. Jadi kieu ayeuna mah sok pasangkeun Dewi teh titik-titik di sakolana, pang sonagarana, pang punjulna, pang pinterna, pang bageurna, pang deuketna, pang wanterna atau naon. Itu tadi dia tulis Dewi teh pang, berarti naon tah? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Pilih. Nah, berarti hiji dugi ka 10, ieu ge A dugi ka J. Nah, berarti itu kudu dipasangkeun. Ka mana wae dipasangkeunana? Dina soal ngawih mah ngini teh naon pang sonagarna, pang punjulna, pang pinterna, pang bageurna, pang deuketna atau naon. Tah ayeuna mah jadi tugasna sok dina halaman 17 sok dipasangkeun anu hiji dugi ka 10, pasangkeun A dugikeun kana J ku kecap pangna, aya pangna. Nah sakitu dina pelajaran bahasa Sunda sok ayeuna pelajari, dibaca heula nya, dibaca heula bukuna, dibaca heula, disimak heula materina. Sakitu kanggo pelajaran bahasa Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.